masa hayang hirup bener urus mah hirup sorangan ulah sok nguruskeun hirup batur teu kitu urus heula keluarga maneh sorangan di sisi lain maneh menang pahala di sisi lain maneh berguna baladageun pan geus nyaho boga pamajikan teh teu kaopan gede amek cemburuan lamun boga masalah teu weleh ngungkit-ngungkit cik atuh ulah disiar wae diomongeun teh atuh kardun baladageun dengekeun kardun awewe mah lamun geus kecewa hatena tong boroning 7 poe 7 peuting 7 tahun 7 abad 7 tanjakan 7 turunan lamun inget kana masalah eta moal poho neuteuli bener teu Nurmi ece teh ngasih tahu lamun maneh dek nikah sirih cik atuh kanu beunghar saeutik ulah saukur nempo beungeut mah hungkul kasep ari teu usaha mah keur nanahaon jeung inget lamun jadi awewe ulah hayang maraban lalaki ulah hayang nganakahan lalaki ulah maneh anu gawe itu anu sare jeung kadua bucin mah meunang tolol ulah bener teu baladageun tadi udang sare ieu masih kene beureum ketimbang neangan dadahareun keur eusi beuteung jadi biru kayak geus beurang jadi hejo tuluy ungu tah itu nama ieu jadi carita masih mending lamun loba mah ieu ngan saukur salambar deuk teu lieur kumaha ieu hirup ngaturna baladageun dibere beunghar sakitu ge meni loba gaya sombongna meuli kacida ditanya ge meni tanembalan ingat di luhur langit masih kene aya langit kudu ingat ieu maneh baheula keur sangsara kadahar endog ge dibagi opat diletakan jeung piring-piringna ingat diletakan yang piring-piringna baladageun cek saha Nurmi lalaki make jeung nyebutkeun aku mencintaimu apa adanya wadul bohong eta mah rayuan gembel rayuan lalaki nu teu boga duit tempo jalan-jalan mah nempo anu jangkis anu modis anu geulis angger molotot matana mah baladageun ye Nurmi emang sumut urang kasar urang judes tapi kudu nyaho hate urang mah teu tegaan matak loba jelema anu ngagorengkeun urang anu ngomongkeun urang mah teu tegaan karunya dalam teu karunya mah ku aing digaplok tah sumutna bener teu baladageun dengekeun Nurmi eueuh ti dituna jelema anu osok tebar pesona eta setia nu aya oge jelema anu osok tebar pesona di sosial media teu deuk awewe teu deuk lalaki deuk boga pasangan deuk henteu berarti eta hayang digoda bener ge tong protes baladageun ye lamun pamajikan teu katempo menarik eta teh lain teu bisa ngarawat diri tapi nyesuaikeun gaji salaki lamun hayang katempo pamajikan geulis jeung glowing usahakeun dompet maneh teu kering lamun hayang katempo pamajikan genah dipandang usahakeun mere rasiko tong kurang bener teu baladageun ye ontohon parawan loba, randa loba, nah make bogoh ka pamajikan batur. Ye, bogoh ka pamajikan batur mah ibarat ngadahar buik teu dicayan. Ayo, we ileg-ilegan, bener teu baladageun. Dengekeun ontohon, hirup zaman ayeuna mah keras, silihakan, silih tikung, silih tindas, gaya saeutik diomongkeun, tapi nu paling najis-najisna wani ngahina tapi teu wani ngaca. Bener teu baladageun. Dengekeun besti, hirup mah teu jauh cigah postingan, loba anu ngomentari, saeutik anu menyukai, saleuwihna loba anu hayang nyaho, jeung nu kepo. Contona, tah nu keur nempo video urang, bener teu baladageun. Ye, zaman ayeuna mah posting status jeung posting video teh kudu hati-hati. Loba anu baperan, loba anu perasaan, jeung loba anu kasinggungan. Kadang urang yang status keur anjing, babi nu kasinggung. Baladageun. Turunkeun nada bicara maneh teh. Tong luhur-luhur teuing, bisi dituar ku aing. Baladageun. Dengekeun Nurmi, ulah sok diambil pusing ku omongan batur mah. Dangaranna ge jelema, jelema mah eueuh nu sampurna. Tong boroning jelema hirup diomongkeun, jelema anu geus paeh wae kadang-kadang diomongkeun. Bener teu baladageun.